kehidupan yang sangat indah ini. Aya motor ini usaha ya. Ibarat air di daun keladi. Nah, motor sahanya. Ibarat kata lamun ieu motor nu aing ya. Nah, dinamis ya the best ibarat kata mah. Oke ya nongkrong. Nah, aing di dia ibarat kata mah. Awe di tukang. Ai kan kieu nah. The best. Motor saha ieu ini alus kieu? Hah? Motor saha ieu ini alus kieu? Ya jelas motor aing lah. Minjem aing ek apel ya? Moal nginjem wae sia mah. Minjem moal kawakan ku sia mah moal. Buru nginjem sakedeung urang neng awewe buru. Moal ah tara diinjemkeun motor aing mah. Awis. Buru nginjem sakedeung urang neng awewe. Neng awewe. Heeh. Alik geus awas. Sakedeung nya. Nuhun. Sok we salah pinggir ya. Kurang karu datang kali aya motor. Aya nu masihan acis ibarat kata mah ieu. Rezeki anak soleh. Dinamis. Wah. Kan apaan kalau udah dipicin mah. Alah, aing. Mana ini? Aing ge. Saur ditinggalkeun Aya naon ieu, Bang? Aya naon? Lihat motor saya enggak? Bet hantu naon ieu? Jalma karek datang ka dieu main tuduh-tuduh wae eta kumaha? Ini motor aing lagi ngompol ka ditu eueuh. Ya aku gak tahu tempe. Kan yang adanya cuma kamu di dieunya. Ya kan baru lewat ke sini. Jangan pi omongan. Masa saya kencing sebentar aja motor udah eueuh? Ya aing kan gak nyaho, aing baru ke sini atuh bagaimana kumaha atuh? Kita bebengetan biasa wae, jangan pika sebelen. Nyawa aing teh pusing motor ini eueuh. Ah. Ya bantuan dengan motor ah. Ngomong ah. Kumaha sih? Bos bantuan. Nah, kumaha deuleu atuh pan ieu jalan motor. Sia nu teu deuleu, kena motor alus, gajal mah ditubruk. Ya jelas lah motor alus. Mana si mana kita? Nya aing ka warung aing teh boga udud, yang udud. Motor atuh meuli udud mobil Jangan bantuan dinya teh. Kurang dekat sempuhan atuh. Ka mana, Bang? Ini aing mau neangan motor. Neangan motor. Motor naon, Bang? Motor Ninja anu beureum. Aing Motor Ninja. heeh. Beureum. Nempo teh? Anu hareupna kieu gede, Heeh. tengna gede. Heeh. Aing barusan papanggih. Tadi aya. Papanggih. Heeh. Di ditu. Lain urang. Usaha mang. Eta kumang wawan aing ge katabrak-tabrak acan tadi di ditu. Seudeug mau motorna. Wawan. Heeh. Lain urang ge. Pura atuh. Naon ieu, Bang? Sudah teh iya yang nyokotnya. Tuduh urang. Jiwa juga curut. Sia deui. Atuh. Berarti Mang Wawan atuh. Kan heeh. Tapi bantuan neangan hayu. Dia liwat. Di mana cicingna? Tadi gang eta tadi tuh asup kanu lempeng ka ditu. Ayo. Nah, bantuan kurang lah. Bukan aing motor sorangan. Ada si Wan lah. Aing nabrak batur si mau kena. Ieu kemana lancek aing na ieu. Aku mah ieu aing kasahakeun motor. Tungguan we heula kitu di dieu. Buru atuh. Aing haling pak aing malain nyolong nah, dorong wae. Kapan motor besi leungit manten. Heuh, nama Sok tuh. buru ah. Aing dan aing bebawa. Itu lagi Mang Wawan. Ah. Iya bangsa tabeunang. Sia Naon ieu naon? motor. Heuh motor urang keur nungguan Ang Nur. Ang Nur naon? Heuh Ang Nur. Aing pengen nginjem motor ya ku aing ngek dibikeun deui ka Ang Nur. Tadi mah di dieu Ang Nur teh. Naon? Pan dia motor aing tadi keur ngompol ujug-ujug eueuh. Berarti di dinya nu mawana.
Bet nyaw aing nginjem lagi ti Ang Nur malahan aing nginjem 100.000 mayar. Mayar. Arek mah ka aing meureun mayar mah. Pan ieu motor nu aing. Bet nyaw aing teu apal urang manginjem ti Ang Nur. Awas teu apal nyaw nusa. Teu nyaho naon ieu pasti beak ieu bensin ieu. Geus mayar ka Ang Nur. Teu nyaho naon ka dieu, Mang. Nah, kumaha isukan aing motor Ang Nur ieu teh? 200. 200 na. Eueuh tah tadi kan Burung Kang Nur. neangan tadi ti ditu tuh. Tadi ka Ang Nur 100 tah 100 deui teh geus kamahalan. Padang ngabibirang aing ieu teh. Kumaha Ang Nur nya. Ya Mang lah. Untung kepangih kana ge motorna. Urang milu ieu teh. Milu. Ya kerjanya. Heeh. Mana? Saya lieuran ieu teh motor teh nu saha nu balikna eta teh kopok setan rugi 2 kali aing. Naon tuh motupluk we? Aing ku bieu nginjem motor ti Ang Nur aing nu nyokot bangson. Motorna motor saha? Motor Ang Nur aing nginjem mimiti namanya wati Ang Nur. Terus heuh bieu teh aing kalah dicokol ku bangson motorna aing lieur punya motor saha eta. Eta kira-kira Nyaho lah lieur aing. lain ngomong heula cek aing mah. Rubuh eta mah. Top tetangan kadinya lanceukna. Riweuh-riweuh. Oh. Duit ayah, kopi ayah, walaupun geus beak ya. Kita berdendang untuk hari ini. Iba, Yo. Ari motor-motor saha nu benerna? motor. Heeh, nu tadi aing nginjem aing kalah dicarekan ku batur na kumaha? Udah itu. Heeh. Betapa aing mah karekeun ulin kadinya. Sugan edan dikeun duit lah 100.000. Dan kumaha goblok Aisyah. Heuh pan ka Ang 100 nu tadi nyokot motor 100. Hari aing minta duit ka sia teu tadi. Heuh disangka ku urang manu Ang motorna na kumaha? Berarti salah saha. Eueuh nu salah ada motor dikeun Hari aing salahna di mana coba ah? Nah atuh ditarima eta duit nu 100.000. Atuh kan sia merek aing mah nya aing keur butuh duit ditarima ku aing lah. Bener teu? Hah? Ari motor nu saha nu benerna? Bete nyaho aing hol kadinya geus aya motor eta mah nya saha. Edan. Jeung atuh da sia mere duit ka aing tarima pan aing keur butuh duit. Heuh ari sugan motor Aang pada keur didiukan. Atuh lain aing karek keur ngalewat ka dinya. Dia 100.000 nu tadi we dikeun duit mu aing. Teu hidang siapa geus beak pake jajan ku aing. Kumaha geus coba aing dicarekan. Eta mah nasib sia meureun. Da aing mah teh salah dibere duit ku sia nya ku aing tarima tuh. Pakai jajan ku aing pake ngaindomie segala rupa. Sebeuh pan aing. Edan. Ikhlas keur we tuh, Dek. Acungur lah.